mulia Baitullah hate kemana-mana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang teh makhluk anu aneh, maka timbul keanehan aya keanehan bagus, aya keanehan jore. Maksud keanehan teh ajaib, maksud ajaib teh jarang terjadi, maksud jarang terjadi teh artina ganjil ya aneh. Contohnya seperti manusia bersuara manuk. Aya manusia tapi suaranya suara manuk, bisa bersuara jaket trot. Ente nyaho menurut jaket trot atau ente jaket trot ieu ja. Aya suara kerak, aya suara maninin, aya suara purukutut, aya suara tikukur. Ieu jelema asup ka leuweung didengikeun ku manuk. Nyana ge bangsa manuk kan ngobrol bangsa manuk ge. Cak purukutut tikukur, eta jelema tapi kos suarana kos urangnya. Madu kerak sarua, cak kerak teh ka maninin, maninin. Ieu kan jelema tapi suarana kos urangnya. Isi kunaon dia. Nah, ieu orang manusia aneh. Ternyata ku ari kiai lain bersuara sapina, kiai lain bersuara Fathul Muin, kiai bersuara pilpres. Iya, kiai aneh. Ente ulah kaget kiai aneh eta nu kitu, kiai langka eta nu kitu. Sebab kiai asli nama kiai bersapina, kiai Fathul Muin, kiai kitu naon ngaranna Alpiyah, Kiai Syamsiah, Ukudul Juman asli. Ketika kiai suara pilpres, ieu kiai aneh. Ulah kaget ente. Ulah kaget. Mantap ketika kula datang Kapolda nu ti heula dengan Kapolres Pak Kiai, diharap kehadirannya ke istana. Oh, tidak Pak Kapolda.